Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, mabadu. Usulus syari salah satun al-hirsu wal hasadu wal kibru. Fal kibru mana'a iblisa minas sujud di Adam. Wabil hirsi uhrija Adamu minal jannah. Wal hasadu hamala ibnu Adam ala qatli akhi. Sumberna kagorengan, sumberna keburukan, sumber kejahatan eta ayat 3. Al hirsu kahiji sifat rakus, sifat tamak, sifat sarakah. Wal hasadu sareng kadua hasud. Hasud teh dengki, hasud teh tekauk ningali batur menang kanikmatan, hayang ngilangkeun kanikmatan eta. Sirik timbul kaniaya kan itu. Nomor katu kibru, kibru teh takabur, sombong. Kutil sifat ieu pal kibru mana'a iblisa minas sujud di Adam. Ku sifat takabur iblis nepi ka kacegah teu daek sujud ka Adam. Karena perasaan mana lebih mulia tibatan Adam. Perasaan iblis lebih hebat tibatan Adam. Cek mana uing mah dijieun tina seuneu, Adam mah tina taneuh. Kenapa aku harus sujud kepada Adam gitu? Muliakeun saya, ana khairun minhu. Tak kalimat ana khairun minhu. Kaula leuwih gagah, kaula leuwih hebat. Eta teh sifat iblis anu kitu. Antak lamun aya ya kaja sakair pasaw poe bae. Bisa ngateh mah kieu. Ayeuna itu si kembar masana anggeus itu supaya teh saya teh atuh tanya teh kade kitu teh nya eta teh timbul tina sifat-sifat sombong nya uing teh takutnya. Mata ketika Nabi Sulaiman hoyong mindahkeun singgasana Ratu Balqis haita saha nu sanggup mindahkeun aya jin ifrit nyanggupan siap memen Nabi Sulaiman cekat tina diuk kosir pindah ka dieu manehna aya deui tah anu sanes eta mah kalangan jalmi biasa ahli mah namina Asif bin Barhia saur Asif bin Barhia kuring anu sanggup leuwih cepet ti kitu meme anjeun ngicep kosir singgasana datang sanyana meme Nabi Sulaiman ngicep singgasana geus dongkap pambeuneu pada muji tah pada muji hebat euy lu hebat di jin kumaha kasaurang si Asif bin Barhia hada min fadli robbi ieu mah pamasihan ti Gusti fadl Gusti kautamaan ti Gusti kitu sifat anu saleh mah ketika mendapat kemuliaan teh jawabna ieu mah ti Gusti kitu ulah saya teh atuh tah eta teh sifat sombong nya iblis matak teu daek sujud teh gara-gara sombong padahal iblis teh ibadahna hebat 7000 tahun sebelum Adam ciptakeun iblis geus ibadah teu ibadah teh tiap tingkatan langit 1000 tahun sebut ibadah iblis. Ilmuna hebat, mantap, keimananna kuat, tapi hiji nu mata kejaga mana nyata sifat sombong. Awas. Matak adab ku diheulakeun daripada ilmu. Percuma ilmu global oge ari sombong mah kawas iblis. Ilmuna mantap tapi sombong iblis. Dibanding-banding mending jalma eueuh kanyaho tapi boga ada sopan santun gitu nya. Mata karusak tah sifat sombong. Nomor kedua wabil hirsi uhrija Adamu minal jannah. Ku sabab rakus sarakah tamak Adam diusir ti surga. Adam dikaluarkeun ti surga. Ku sifat naon? Rakus. Ku sifat sarakah. Dawuh Allah, Adam jeung pamajikan maneh heub cacing hidup di surga nikmati semua segala fasilitas nu aya surga gratis untukmu dan buat istrimu berbagai fasilitas sok nikmati tapi kade wala taqrabu hadhihi sajarah ulah macam-macam ngadeuketan di tangkal tah ngadeuketan ulah komo ngalana metikna takus boga sifat rakus teh mun aya gara-gara bisikan iblis oge deui sifat rakus tamak sifat manusiawina keukeuh Siti Hawa hayang buah eta. Nabi Adam masih kuat moal dan paling sareng ku Allah keukeuh awewe teh ngarayu.
nu asal moal-moal teh nya keukeuf pengkuh da awewe ngarayu teh akhirna Nabi Adam nepi ka watun metik buah eta nu dilarang teh nepi ka taruang kuduanana. Sumber kejahatan teh sajarakus nyata awewe. Nya matak loba pejabat korupsi gara-gara ibu pejabatnya nu hayang bersosialita gitu. Jika namanya matak suak-suak sekarang kembali pada suami karena menghadapi tuntutan dari para istri. Eta sifat naon? Sifat rakus, sifat sarakah gitu. Salaki kakarage ngareha geus datang di paket bayareun. Laki akalaki beunta geus deui paket unggal poe teh paket datang rudet teh salaki. Ya gara check out ya gara gitu. Nah, nomor katilu wal hasadu hamala ibnu Adam ala qatli akhi. Ku sifat hasud nepi ka mawa anak Adam maehan dulurna keneh. Urang teh kabeh ge dulur. Da tiba heulana ti dulur ada keneh, Qabil jeung Habil masih ka dulur anu ada keneh. Qabil ku sifat hasud maehan adina, maehan dulurna dipaehan. Ku sifat hasud nu matak mawa teh. Nepi ka ayeuna nepi ka jelema wani maehan batur, nyilakakeun batur, hewa ka batur, teu akur jeung tatangga jeung batur nu lantaranna nu mawa sifat hasud rata-rata eta teh. Sirik ku nikmat batur. Kana eta ge Habil ge ditarima kurbanna ku Allah. Dombana dibeulem ku seuneut jangan ka langit teh korbane tarima da dikawinkeun deui ka iklima anu geulis teh. Hasud tah Qabil teh ningali si Habil beunang kenikmatan dua rupa eta hasud nepi ka dipayahan. Kanyatan kaina ka anak turunan Adamna loba nu hasud teh gara-gara nempo nikmat batur. Cek kembali teh tepan batur meunang naon BLT amarah, langsung basos keheul dipikir hewan jelema teh padahal kan batur meunang naon deui beli kompor panas nya panas kompor matak panas eta beli kulkas buat panas terus notis. Akhirnya batu meuli kursi panas, batu meuli motor panas. Nepikeun ka ayeuna mainan galingging panas tiris, aya dikerok nya tong ngajeblag kamar kulkas. Da panas teh naudzubillah, urang mudah-mudahan sing jauhkeun tina tilu sifat nu mata karusak ieu nyaeta al-hirsu rakus, wal hasadu hasud, sareng wal kibru takabur kana sombong. Mudah-mudahan urang jauhkeun sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.